Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha murangkali daramang sadayana. Alhamdulillah, kanggo dinten ayeuna dinten Rebo, kaping 11 November 2020. Sapertos biasa tabu setengah 11 dugi ka tabu setengah 12. Patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna materi pangajaran bahasa Sunda urang medar materi nangtukeun pokok pikiran. Mangga urang sasarengan. Pokok pikiran nyaeta ide utama tina hiji paragraf. Pokok pikiran sok disebut oge pikiran lulugu. Pikiran utama atawa gagasan utama. Unggal paragraf mibanda hiji pokok pikiran atanapi kalimah lulugu anu mangrupakeun saripati tina hal anu dicaritakeun dina eta paragraf. Pokok pikiran dina hiji paragraf bisa aya di awal, di tengah, atanapi di tungtung paragraf. Sarta biasana dituturkeun ku kalimah-kalimah pangjelas anu ngajentrekeun maksud pokok pikiran dina eta paragraf. Tengetan paragraf di handap ieu. HP atanapi handphone kaasup kana babagian teknologi, informasi jeung komunikasi. Ku ayana HP, dunia anu sakitu legana teh karasa jadi leuwih heureut. Dunia teh jadi taya watesna anu disebut mangsa globalisasi tea. Kiwari mah tempat anu jauh jadi deukeut, tapi sabalikna anu deukeut oge bisa jadi jauh. Gerapek titenan ku hidep. Urang nyonyoo HP, ngayakeun hubungan jeung batur nu pajauh. Ari digigireun aya batur ngarendeng, tapi lain we da sarua keur nyoo HP. Duanana pada anteng nyonyoo HP masing-masing. Hubungan jeung papada batur nu jarakna jauh, padahal keur diuk ngarendeng. Pokok pikiran jeung kalimah pangjelas. Pokok pikiran paragraf di luhur nyaeta HP kaasup kana babagian teknologi, informasi jeung komunikasi. Sedengkeun kalimah pangjelas nyaeta ku ayana HP dunia anu sakitu legana teh karasa jadi leuwih heureut. Dunia teh jadi taya watesna anu disebut mangsa globalisasi tea. Kiwari mah tempat anu jauh jadi deukeut, tapi sabalikna anu deukeut oge bisa jadi jauh. Ayeuna aya latihan kanggo hidep. Prak baca kalayan taliti karangan dadaran anu judulna Pop Sunda Napak Jaman. Dina buku paket diajar basa Sunda kaca 68 dugi ka 70. Terus kerjakeun latihan 3 kaca 70 hiji. Tulis pokok pikiran dina unggal paragraf karangan dadaran Pop Sunda Napak Jaman. Janten ku hidep mangga dibaca dina buku paket masing-masing. Teras tangtukeun pokok pikiranana dina masing-masing paragraf. Tuh lumayan seueur. Ieu materina aya dina buku paket hidep dicutat tur diropea tina Pop Sunda Napak Jaman ku Dipagaluh Purba http://www.sundanews.com. Kanggo eusina atanapi kanggo hasilna mangga kerjakeun dina buku tulis teras dipotokeun kanggo dinilai ka pagaos. Hatur nuhun dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan ageng mangpaatna. Hapunten atanapi nyungkeun dihapunten bilih seueur kakirangan tina materi nu nembe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.